bisa tapi Semar Badranaya nyaeta anu bisa bocor sabab jelema cenah Semar teh luhur eta jelema bisa sasadung ka karubun-karubun aya di dinya sabab wawuh jeung dedemit nu aya di dinya aya we mah tulungan mah kudu kumaha da sidik Semar teh geus kasohor dukun jeung kumaha cara jeung katantuanana eta mah lamun sasajen saja naon anu kudu jadiakeun lamun menyan naon namawa ieu menyan Arab oge apal jin madan aya mat ulah cing tulungan we mah tulungan sumuhun kedah naon anu dilaksanakeun ku jisim abdi kedah kumaha carana teu terang pisan leres mah didinya akibat percaya teuing kana karari itu tong diarulik teuing kana kitu teh percaya teuing kana kitu tahayul teh da teu percaya pada diri sorangan yen ku Allah digelarkeun ka alam dunya teh disebut manusia malah disebut nabi mulia tanamkeun dina diri teh kamuliaan teh eta teh manfaatkeun eta teh kana deui Allah kanyaah Allah ulah kaki Allah anu ngacip dina diri urang buat pararoe patin teh gitu bari dirinya mah tangiang bapak dirinya teh tangiang panita ongkoh miku ongkoh muka pasantren dijajar sokalima ya mikoe patin teh nu diajarkeun teh naon ieu bisa harus diharapkan ku dewek nyaeta riung mungkulung bongkok ngaronyo sadar janjil anak sabulan sakali mah perlu berdiskusi riungan kulawarga malahan kacamata agama teh geus ngarebeja yen ari silaturahim teh manyangkeun umur jeung ngalobakeun rezeki silaturahim jeung bapak jeung ibu jeung dulur jeung tatangga oke anu paling penting pisan mah silaturahim diri sorangan silaturahim diri jeung diri sanajan ngaku sorangan padahal dina diri sorangan teh gaibul gaib rijalul gaib kumplit dina lahirna mungkul we geus sabaraha ngaran tadina wujud leungeun suku beuteung rupa-rupa can gaib-gaibna awas denge ambel rasa sacanggih-canggihna zaman kiwari naon gini disebut anu sok ngobrol di antara jauhan di kajauhan ke kajauhan teh apa make jeung bisa minahkeun program tina HP ieu ka HP ieu ngaliwatan dibukana bluetooth apa sih bluetooth apa naon ai panon gede teuing bluetooth bolotot eta Bluetooth teh dibukakeun tapi program HP ieu ka HP ieu bisa pindah tapi teu ngaliwatan kabel. Ninahkeun data. Iya. Hah? Leun. Cek si lain disebut canggih. Nuhun ka dewek mah seuri. Nah, miliaran tahun pangeran mah geus kitu.
apa dari bijina di ayeuna. Oh jelema mah. Dan karek panggil ayeuna meretak. Padahal pangeran mah tiba lagi gitu-gitu. Contohna hiji indung jeung bapak mapatahan ka anakna ceuk indungna teh jang tuh itu ucing. Tuh itu meri pindah we kana otak budak tah make kabel naon. Iya nya. Sok sia canggih mana? Cetek ini zaman canggih dibari banyak Pak dibandingkan jeung tanda-tanda keagungan Allah teuing. Beda atuh bapak mah babarenganna jeung Bapak Kiai Haji Rois Mantri. Didikan Bapak Rois atuh. Tauhid dalam bicarana dalam. Ya, leres Pak, tersangkanya Pak, tanda-tanda keagungan teh gini, tadi, brenda, baheula meureun urang kampung, aing budak jauh sepertina inung bapak nate di Garut, berada di kampung, aing anak nate jauh di Sumatera, nelpon teh kana seeng. Jangan gerak balik, tidak ada seng. Budak nanti balik kan? Balik, budak nanti. Bawat. Lain balik, Pak. Balik kembali yang minggu. Tak gitu saja. Pak. Tapi ieu kejadian alam canggih ayeuna teh mangrupakeun cermin supaya leuwih ebre supaya leuwih jentre ka kersana dak nu kagungan supaya leuwih mukasapa tapi sabalikna keur nu teu iman mah kalah jadi hijab kalah jadi pipinding eta alam canggih teh keur ka dirina agul ku teknologi nya tapi eta mah kabeh oge bakal hancur dadunya ieu teh diancam panti baheula ku pangeran di bejaan yen bakal kiamat. Boh kiamat leutik, boh kiamat gede. Leres Bapak. Tapi nah itu jelema nya kalau bating ubudunya itu. Seueuting kakonengan jelema teh jadi pohok kana ka akhiratan itu. Leungit teh kamodakan jadi suldog tinggal iga samarupna bakal langgeng manehna hirup. Malah buayana robatin ubudunya kadunyaan teuing sabab naon boh pangkat boh dunya sagala rupa oge Pak pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah geuning helas eueuh paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan kanu kawasa lain seuri siapa yang dipuji gitu sakapun ngopi sok ngalamun naon nggak iraha atuh batu mah geuningan brufre kandaraan oge leuleutik kade pan abdi hayang mio ge teu ka sorang nepi ka jadi arah hayang jadi pegawai tetap teh hese daftar polisi tidak terima pendek ini pendek kedua huntungan hiji ketepan dari polisi ompong gitu Pak
bingung abdi teh mamawa panglamar ka hareupeun pabrik dina hareupeun pabrik teh aya aksara tidak ada lowongan akhirna nepak kepala ibu pak hayang jadi pegawai tetap teh balikeun atuh emang hayang ulah ripu naon ulah hayang jadi pegawai tetap tapi kudu tetap digawe aya buruan kalalotor bersihan kusum halodo runtah-runtah kumpulkeun heug duru solokan menet omean teu disebut nu geloge ku batur aya cengek pelakeun heug binihna terus bekerja terus pengabdian bisa na waluya ieu nagara nya mulusna ieu nagara da aya sumber daya alam geus sadia ngan ieu teh kali we sumber daya manusia anu berkualitas anu diteangan anu dibutuhkeun ai manusia anu berkualitas teh nyaeta anu tetap digawe tetap dina pengabdian kaeta aral kaeta subaha jeung pinuh kulamunan hatina tulul amal teh loba teuing lamunan ka panjang lamunan ya jadi kudu tetap digawe hirup pesak pinuh ku pengabdian tinggali dina Fatihah memeh wa ieu kana stain naon heula ieu kana budu pengabdian heula ya ujug-ujug mentak we ka pangeran digawe tara ibadah ge henteu salat ge mung da kana kuit beungeus eta teh ai menta terus ka pangeran ai digawe mung ai memeh kadunya sia heula mana jeung sampeu geus nanya kene ka bapak ai memeh abdi kadunya baheula geus aya sampeu geus kana di berarti heula sampeu nah terus yang mentari kare melak ai tanahna teu boga di tanah batur nyamut kumaha carana mun hayang beunghar deukeut anu beunghar udah pernah di nu beunghar hah nu beunghar da pernah di bonganna eta teh parna medit teh sia medit naon pikeun kuring naon tanaga buruan timah nu beunghar teh baralah atuh ku sia nepi ka tanaga teh pedit ulah waka nyebut pedit ka batur saengga sia can bageur tetap digawe udah mau hese nurun tak gitu kalau ulah arah nya nya tak gitu gini jomet aduh nuhun ditampi ku bocah hiji ah kumaha mun teu komentar bocah dua idem we kuring mana tadi oge pan narima papatah ti kolot iya kitu nah ya sakur perkara nu datang sakur perkara nu datang kana diri eta ibadahaneun bener ya
mantaklah ke pangeran di mana datang rugi sobar, datang untung syukur. Naon hese? Setiap datang perkara eta pigawean. Contohna ceuk katerangan air sumur anjing teh najis. Lamun kena kana kulit urang kudu dikumbah 7 kali kudu make taneuh. Najis mughladoh teh. Ieu mah dilamun anjing ngadon anjing udah malah dipaehan. Apa ceuk katerangan kumah 7 kali ku cai make taneuh. Tah lamun dikumbah hartina gawe. Taat aya deuleu ngajaran. Coba lamun teu dilamun anjing aya gawe. Anjir. Gak gitu hati-hati. Dengan montok wae hati-hati. Jadi si orang perkara nu datang teh eta pigaweun teh keur mikir. Dina katerangan oge 6.000 ayat 836 ayat kurang leuwih tah. Si ayat tungtungna untuk orang-orang yang berpikir. Mikir atuh. Lain arah. Waduh. Eta di negara Pringgandani jeung di negara aslina eta teh ngan ribut jeung ribut darah remo. Kumaha eta Pak? Alus da demokrasi kitu kuduna. Ayeuna nyaho demokrasi kiriman lain asli. Aya nu menunggangi pokal nyarita teh ngan kudu demokratis jeung pancasilais ameh dilindungi ku undang-undang. Lamun tindakan anu anarkis ta eta tingali ayat Allah teureuskeun ka jelema anu nyieun karuksakan di luhur bumi. Atuh da sieu modern main layangan oge ieu kabel kupling ieu. Kupling kawat kupling dipake layangan jeprut teh pegat belenyeng teh naik ke tiang listrik kan mal kabeledug teh pan di kampung itu parem eta ngarugikeun ka nagara jeung ka bangsa. Bola udah yang puas eta leuwih yen Allah mah teureuskeun ka jelema nu sok kaleuwih. Sakur mulai ngarugikeun batur boh ka nagara jeung ka bangsa cegah ku diri sorangan ayeuna mah daek ngaji. Geuleuh mah tidak kabatureun. Eta geuleuh nyelakakeun mah. Gitu. Ya. Iya Pak. Sok tingkatkeun. Lain arah. Kadaek apaan tadi oge bi kudratillah, bi irodatillah, bi idnillah, bi fadlillah, bi kalayan. Ai ieu ge aku. Nu mata bisa jalma bakal salamet dunya jeung akhirat eta jalma teh di mana eta jelema geus boga ajian ngaleungit dirina lain ngaleungit dirina atuh kitu mah bangsat mah naon atuh leungit teh nya eta jalma anu geus bisa ngaleungitkeun pengakuan dina dirina diri sasampiran awak sasampayan umur gagaduhan saliring-liring dumadi sarengkap jeung sakaripola urang mah teu ngaboga-boga la haula wala quwata illa billahi aliyy.
punya jadi nekat di hati nekat contohnya Abdi kalau Pak Batur tuani awas penting ke di kadek tuh salah haula jadi nekat salah kaprah Assalamualaikum jadi punten alhamdulillah jadi nuhun dari itu besok itu nyambung alatan eta teh kudu mikir alhamdulillah bapak gini euy deket-deket anak tangga gini kan mau dikolot teh abong-abongan kayak itu kan teh singgoan batok bulu masih madu itu kolot mah nu matak cekolot baheula oge ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu hangang nu caket gara ketat nu deket gara deukesan moal jauh tina wujud moal hangang tina awak aya naon jeung aya saha dina diri sorangan cirina sakangtung diri teh gara pangihan silaturahim teh heulahan jeung diri sorangan ulah waka nyaksian batur Asyhadu alla anfusikum saksian diri maneh ku maneh we ieu mah cilaka teu mikiran we batur sia mah batur meuli sawah kaduruk hate teh boleh tegahar di ujung-ujung meuli sawah we gua gaji monyet oh da ngasuh urang teh kaeta teh dan teu meureun suudon teh terus kaduruk sia mah hate teh nya ai bogo kapolwan cocok menang ai bogo mah normal indek ngan di mana orang nyeleweng di bedia. Berdiri baik. Kau berdiri di mana? Ada berdiri tadi. Dari mana yang mau berdiri di pemerintah? Ada yang berdiri di alok. Mengenai di pedia pemerintah atau pedia polisi jadi bohak pedia paling bener kemana ngomong nanti siapa tak itu iya Pak anuran di dalam dia mah teu aya kajaba lintang ti kudu gawe bareng di dieu kamanunggalan diperlukeun teh kamanunggalannya paha sakeluarga negara nyaeta kudu ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun ngaronjakeun dina sagala pawidang keamanan dina sagala pawidang naon we anu aya patula patalina keur kapentingan negara jeung bangsa lamun dina kepolisian dina keamanan bantuan informasi atuh ucu nah nulakan pantok nah nulakan janela rek nitah wae polisi oh iya komo dengan ngadengkeun di negara astina make jeung aya jelema anu ngaku nabi terakhir. Uluh. Nya Pak uluh. Rupa-rupanya kadek di negara urang ayeuna di kampung urang heulaanan bisi ieu. Bisi aya jelema anu ngadon ngontrak imah bari jeung teu wawuh jeung urang jeung tatangga teh sok salah nafsu luluh mawa barang ti peuting urang teh ulah ayeuna langsung mah tapi urang teh kudu laporan silidik heula bisi naon ayeuna teh usum teroris apa sih teroris apa naon
jika puncak gunung pasti teroris tarilis kata Mesya iya Pak malah dulu sok make kedok agama make dalih jihad atuh puguhe loba jelema anu kapangaruhan anu terkontaminasi doktrina kuat padahal kaituna rek nyilakake batur ngabom jeung sajabana cing ingat al-islamu mangsalama muslimuna bilisani wa yadihi ari umat Islam teh anu sok saling salametkeun jeung papada baturna kulisanna jeung kuleungeunna uluh iya nya Pak da teu nyambung atuh pajarkeun teh melaan agama sia nu dibelaan ku agama mah sia salamet dunya ka akhirat teh lantaran agama iya ya Pak temongkeun kasolehan silih asah silih asuh silih asih ulah nganukur slogan teh beres Pak atuh bawa Pak naon juragan Bima oge diculik Pak ke ayana di negara teh heueuh bisi nah tapi ulah wakas udon gunungan ayeuna wah bumbeng ti angkatan darat ti kepolisian ti angkatan laut parantos di kontek milarian juragan Bima duka kamana leosna jeung kumaha nasibna da urang oge pantos apruk-aprukan kaki dula-puluh kawetan teu aya kakaler weleh kakilon lowong bujeng hingga aya katerangan anu buleut teu gepeng-gepeng acan kudu kumaha jeung kudu kasahana nyakeun ditepakeun melak sampeu ayeuna disambut ayeuna moal aya beutian nunggu waktu saudara Pak aya proses nya urang sami-sami ngadoa paring ikhtiar iya da hitungan teh ngabutuhkeun gawe sia pecakan ngadoa we di kamar ulah keluar ulah digawe ngadoa teh minta beas sugan kurunyung 3 tahun ka kamar teh moal da ngabutuhkeun gawe nya iya Pak sok gawe lah ulah ujung-ujung menta era gawe heula ai menta mah 50-50 kadang-kadang dibere kadang teu contohna dewe boga duit 100 perak 100.000 dina saku salamar kurunyung we nu mere main pasihan juragan pasti dewek teh waktu heula deui neangan pitaheun ieu duit teh kudu ditukeurkeun kana receh paling-paling mere 1.000 tak coba ka jelema anu ngabdi contona dewek teh jelema beunghar datang we si laing anu ulun kumagula ka dewek sawahna dipangmaculkeun dipelakan domana diparapan jeung sadarupana datang ke hareupeun dewek ieu duit nu 100.000 teh teu ditukeurkeun ya teuing karek aya 100.000 geus sasana mah teh kabeh tadi dikeun ka jelema nu ngabdi mah uluh nya nya bener Pak tah kitu nu matak kolot nyarita teh heukeun nyepat kok pek prak kok nu ngomong pek pikiran hak digawe diomongan arawe jeung arah nya aya kasoran mio ieu Terbuka kartu gula warga akhirnya ini kanyuk hidup nya halasnya terus digawe ulah arajin subahan pengabdian geun we da aya nu leuwih alus tibatan kahirupan dunya nyaeta akhirat
walal akhiratu khairul laka minal ula. Oh, dina surat Wadduha. Oh, bener dina surat Wadduha. Wadduha itu jeung Wadduha. Karena ada Wadduha ge bisa. Kau sampai heureukeun sia. Anu teu Wadduha. Wadduha mah Wadduha we teu disebut Wadduha da lain urang Betawi urang mah. Nah, Wadduha ge bisa. Da artina mah anggar eta. Lain Wadduha teh nyaeta kulantaran alifna dieuweuhkeun teh jadi daf'an lisikol. Dieuweuhkeun. Diganti ku iya jadi ha iya jabar hae jadi Wadduha. Walaili ida saja. Sok ya ngomong naon ini. Beda ahli saraf. Tak gitu ya. Nuhun Pak. Sok. Lain urang kudu akhirat wungkul, dunya wungkul lain, tapi kudu saimbang balan. Luar jero nya Pak. Jadi lamun urang migawe lahir batina oge kudu dibarengkeun lumatak lamun abus Islam kudu sagemlengna kabeh artina teh ulah disewang-sewangkeun loba teh nu kitu teh Pak loba kumaha oh jelema aya ngucapkeun mah heueuh bari ngangkatkeun Allahu Akbar heeh tapi kenyataan nama Allahu Akbar teh kadeuleu dina hulu teh ka butuh ka hayang ka bum lumpuh ka sieun ka susah wah oh cita-cita hayang nyandung ka teh mah naon teh Pak ubarna Pak hayang nu kitu dah nya cool ngos ayeuna naon dicukur di mana? Kul, lain kul. Kul teh caritakeun. Naon kul hu Allahu ahad. Ka Allah we hiji. Tadi dinya istiqomah teh. Olok nya yeuh. Nyalametkeun agama mah. Heuh, loba teh kudu ditutulkeun ku hate abdi teh. Sing goreng kana salah kitu namun cek dewek oge kade cing ati-ati heulaanan anu aya dina diri sorangan riak dulu nu ngajak kitu nu ngajak ieu jeung sajabana leres Pak atuh kurang teh kumaha solusina ieu milarian juragan Bima teh nya malihanan ka hiji kitu kaduana pan dipusirna ieu teh na teh wah biar dugi ka kacamatan oge naon Hari Bayangkara, anu penggerak dua. Ai ho, oh dirgahayu kapolisian nya. Dirgahayu muga Praja Yusua. Jaya selalamina. Malahan kamari di kulantaran wah giat-giatna di kapolisian. Bom geus panggih. Anu nyieun bom anu ngarakit, bom molotov. Alhamdulillah mesti atuh cenah ieu gembong narkoba pabrik-pabrikna geus beunang nya tempat judi berantas hebat eno polisinya Pak kudu kitu nya kahiji kitu kadua urang mah jahat naon di mana aya oknum polisi penegong di kampung laporkeun ku urang nya aya tuan teu balik mah nya monya aya polisi teu balik oknumna aya wae da jelema polisi oge lain kucing jelema aya ngaran-ngaran jelema teh tungkul tempat kaluluputan tangah tempat kalelepatan samanit ganti saja merubah jam di sore rajin entar kapake isu eta jelema oh iya jelema setiap organisasi di dunia pasti ada oknumna contohna Bapak Tani melakukan teu jeung hileudna
di mana putih dipelakeun di mana geus peuteyan eta hileud ujug-ujug aja di jero putih ka mana jalanna oh nya cacak putih tah komo ka nagara nya geus sagala rupa widang ieu oknum teh nya Pak malah dieu na mewakil rakyat kiringan ai ke rapat-rapat atawa sidang-sidang teh kiringan harare sesuare mah malah dinakeun beunang gayana mah eta teh oknum wakil rakyat teh makanya maling kai segala jadi hileud tuntungna teh suka teh heuh ngawakilan rakyat era-era rakus pisannya Pak sarakus-rakusna maung ayeuna maung pan raja leuweung disebut teh ge kahakanana nganu kusebut daging sadaya hiji kajadian ayeuna maung apruk-aprukan yang nganu cadek ngaredok masya daging nu dihakana ku maung ge tapi jelema daging di dahar lauk pauk di dahar buah-buahan bubutian daun-daunan diremus malah gue dienakeun mah minyak aspal semen dileg-leg jelema tak rakus-rakus nya tak kitu teu ingetkeun eta baheula dina zaman perjuangan nya Pak kumaha dina zaman perjuangan pan baheula nepi ka pae poso panderaan negara jeung bangsa para pejuang urang nepi ka manu korban masuhan Ibu Pertiwi supaya anak Kincu Rahayu ayeuna karasana nyawa dimurahkeun karena waktu penjajah benang ngabri kepangguian ditawan balik penjajah atau negara merdeka penjajah kausir apan pejuang baheula teh keluar ti pangguian teh pada ngahormat malah jadi pejabat tuh baheula mah dibui heula jadi pejabat teh da ayeuna mah jadi pejabat heula teu dibui eta silakan teh Pak aneh Pak Tiboralik ini mah iya tak itu Pak ya tak itu cu ayo kurang teangan juragan Bima sanajan ayeuna teu panggih urang tuluikeun isu cenah teu panggih isu pageto cenah teu panggih keneh biasa aya ngaranna usaha mah tapi lamun terus berusaha ngaranna luar biasa beres Pak ya nuhun Pak kamana atuh milarianana apaan urang mah loba tanyakeun ka saha-saha malah cimper saya kana kodrat tirodat kana kersajin pangawasana kana pitulungna kana rahmatna jeung sajabana kadinya we eueuh di pamuntangan eueuh di panjaranean lintang ti kanu kagungan urang sadaya nu kagungan musik nu kagungan malik beres Pak barang nuju raos aya dina satengahing obrolan saperatane punya ti nagara astina anu disesepuhan ku Resi Kombayana nyaeta maksad nepangan Semar Lurah Kudrapawana sorak kenal dia ada daya oh ya gitu cengiran Semar ulah kaget oi sampura Semar sahaja Semar rasa gerong kumaha mun pegat uli gerong aing saha ini gumpul ya saha begitu atuh siman tapi hanya di polisi tidak terima itu bisa baris aing mah kita balik kanan kalau kakenca pimpinan balik kanan balik ke anu kayu mah aduh Pak
Ini itu juragan kasepuhan. Saha? Dorna. Rapes lah. Kalau ngomong makan lupa buah-buah ayah naon ya. Kalau siang ingat ini hati kita jarang. Pakai smart water. Pulang kami tuh, man, amin. Ini ngajir juragan kasepuhan ya. Nah, haturkeun semakaturan rawo, enak. Syukur lah, jangan ini. Ayah hibar tuh. Syukur. Mana pemajikan ini? Menuju ke pasar. Beli pemajikan mana jangan? No. Haturkeun semua haturan rawo. Syukur sangat kuat. Alhamdulillah, ya hibar. Ade, biasa dengan aing-aingnya mah teh aing ka Madukarang dengan senat sampai kau aku mana. Lamun duanana. Lamun butuh senat. Duanana mama le semula. Ada. Kapungkur we cari ku abdi, ku anak anjing. Mohon mat. Oh, ada anak anjing ada di taman nih. Semua haturan rawu sepuh. Tawana? Syukur. Sareng saha di juragan? Anak ka dieu aswata mah. Sareng tuang putra anak ka dieu. Alhamdulillah. Iya. Gua kaget semua. Tadi aswata mah teman. Amuing ngahaturkeun semakaturan rawu nuhun. Kita tuang putra aswata mah teh ya. Nuhun. Manawi teh Arjuna Satrabahu. Arjuna Satrabahu. Pikir saya rehon gitu ini. Tenang. Jijak. Apa? Buncit hayam teju. Hayam gimana? Apa harus dijual? Sapu atuh. Nah, karecem. Antam tawari wokeun mah, tak bertahan gitu kene. Seneng duren kan? Duren. Beuki pot. Atuh beser. Abdi hoyong. Nurut barang haka teh. Dijual juga dieueuh kene. Ngahaturkeun semakaturan rawu nuhun. Apa kene kagaula? Prabu Subali teh itu. Citrayuda. Suhun. Sangat cilik.
Aya hibar. Repot lagi deh. Bapak kene itu jujur. Bisi. Salah kayak aja omongan kayak itu. Ayah kena beli boy. Jujur. Pada dipasih itu nah. Wah. Ini mau ngomong kayak gitu kan dulu kata jawab. Ulah asup kami bahaya ya runtuh kayak imah. Sok dia. Aku mau sakit butos kekayaan. Aku main. Ayo pakai pengerahan. Ya, ini suguhan ganyo, mau seneng, mau beri atap. Nggak haturkan semakaturan rawuh nun. Nuhun. Haturkan semua aturan rawuh siapa bulan? Syukur. Di abdi ke. Kapan si Gareng? Biasa si Gareng teh kulan tos gila nama tos muka bengkel. Dan jualan bensin 2 tak. Syukur doi. Kudu naik usaha itu. Kabeh teh saudara-saudara teuing. Ieu teh aya pikir salena omi teh nun amui ujang cing atuh aya naon eta jar. Tuh aya nu baligem bae. Sareng bae 400 leubeut bade. Antong ngaliweukeun. Kahina teuing tong cara main di ditu mah anggur. Bro. Anggur teh aya di pusieun ka ieu. Aswata mah tolong. Saware di luar syukur. Man, kula kieu ieu. Saperkara mah hayang pagi hadir teh. Kadua perkarana nya kitu teh atuh. Bisita apa di negara aslinya teh leuwih riweuh. Nu mata pasang atuh di dieu. TV boga teh. Lumayan ada informasi ke. Wah, kapungkur oke ini tanya rumah siaran TV ke berwarna. Di Bali, ayo mau, kan? Gua ayah gening di tukang jualan TV teh, kaciri TV kurang katanya. Jika dia sana ngajualan gening akad tempat jualan. Dish, kau cek lah. Iya, mah. Kaulah teh kautus kudu jadi ratu ngemban timbalan anu jadi raja. Jauh di junjung anggang di teang. Dina purunan ngaduduk, dina sajakan ngakeang, dina dasar ngaganuang. Ya eta menang pancing kaulah kapato kudu jadi raja. Ari sabab Sang Narendra Prabu Duryodana teh nyaeta
narima orasi di masyarakat tidak orasi namanya supaya walungan Yamuna ulah nepi ka saat ayeuna teh cingkara lapak jelema teh Semar buru cai walungan Yamuna anu ngabuara ka walungan Gangga teh saat sedengkeun areta walungan Yamuna teh jaeta kusirna teh di Talaga Arum ai Talaga Arum teh saat nya puguh ka walungan kahilirna teh saat si horeng si mana horeng eta siracaina teh teu hiji deui cai Mementa kaitu jeung hadir paranormal dukun lepus paraji teu mati kumaha carana sangkan eta siracai hiji deui menang beja tinu jalma tinu menang dipercaya ti jalma nu menang dipercaya bisa biji eta cai tina siracai tapi kudu benta tulung ka Semar dakwah sakitu wajah nama hayang sabaraha juta di buluhan sangkan eta siracai kaluar teh cai dakwah sakitu pancuran Talaga Arum teh ayeuna geus menang jelema cingkara lepah di negara Astina tah kuasa kitu eta Talaga Arum teh ayeuna geus sahat kahilirna parahu-parahu ayeuna geus parinah ka darat geus noletrak jadi eta siracaina teh cenah mana ai siracai teh kusirna teh ti perbatasan negara Pringgandani belah kidul tapi eta cai bakal bocor deui tapi Semar Badranaya nyaeta anu kudu bisa bocorkeun deui sabab eta mah jelema cenah Semar teh luhur tah eta jelema bisa sasadungna ka karuhun-karuhun aya di dinya sabab wawuh jeung dedemit nu aya di dinya Sugar jeung Sugar Semar bisa nulungan dia cai dari bocorkeun deui jadi pancuran Talaga Arum teh ayeuna geus teu bocor geus menang dina siracaina aya nu nyocok wah sakitu minta tulungan ieu tulungan hayang sabaraha maneh dibere duit bayar we mah tulungan mah kudu kumaha da sidik Semar teh geus kasohor dukun jeung bener baru karena bapak aing teh kuncen aja kamari ge neguh Jerman jeung Spanyol salah iya Jeng, minta tulungan sok ieu teh keur kahirupan masyarakat negara keur kahuripan sararea kumaha cara jeung katantuanana eta mah lamun sasajen sajade naon anu kudu nyadiakeun lamun menyan naon namawa ieu menyan Arab oge apel Arab apel jin madat aya apa aja madat naon angin nu kaluar tina bujur teh madat medut atuh teh medut tulungan mah wayahna ulah tadi tulungan sok cenah mah kudu diruat ku Semar aduh ayang
bujang hilang kajaring ngimpi-ngimpi asal di singawi tiasa ngocor keuteuy tak sirakan. Kami bodoh balelo teu aya kajaho, hirup teu bodoh-bodoh acan di singawi. Para lumangan disuhurkeun hapunten disejak. Panuhun ulah jadi penuh da puguh di singawi teteuing. Kedah kumaha carana kalayan sanes ahli ngakan kitu kaulamun. Sarwakeun kajana Papanawa jeung Kapurawa. Ulah nek topi aja di jelema. Ulah diwilah-wilahkan maneh teh di negara aslina berangkat baheula. Memeh bukan negara teh. Memeh bukan negara Amarta Panawa teh di mana da kulawarga aslina. Tina eta karibuhan teh ayeuna naretela. Da puguh BBM naik ka tiap-tiap negara oge naik. Wah, leuwih rusak leuwih parah di negara aslina mah nu dararemo. Kacau. Malahan tindakan-tindakan anu anarkis. Anu temahna jadi pak tuding-tuding, ieu salah, itu salah, patuduh-tuduh. Oh, solusi nggak bisa. Jok, tulungan. Di mana tetep kusir? Ilmu na anu bisa mudahkeun decai. Semar anu nyaho. Unga paranormal kata gitu nanti. Ahli biografi kita lupakan. Ya, naon? Namun dia mau bapak bisa ngocorkeun cai hebat tuh. Oh, atuh Pak biji teh kaya main-mainan teh. Tutungkusan teh. Malahan pan batur oge anu nyarita buru teu semar teh lain korai kadut ku ilmu. Tuluman kayaknya ai teh we pisah di mana? Ya. Nah, joye teh. Jer, kumaha lamun sasajen naon? Mendai sajajen dicoba. Sapi genep mah. Naon teh nipu? Minta ayam kempreng. Tong kali teuing ayam naon pot? Ayam modal. Oh, bisa ayam butuh ayam modal teh naon? Itu teh gede geuning. Cek, keterang yang penuh kumaha si pabrik teh bujeng ingat kanjaring teh ngimpi-ngimpi acan keterang laras kipa keterang teh kedah kumaha sarana dasanes ahli teh laras kan kum bapa mana teh tiasa naon-naon pan miwarang teh kudu ka ahlina cenah upami miwarang sanes ka ahlina tunggu karuksakanana kalabu kiruksak teh ieu panjeun bagi teh di negara aslina para ahli. Iya. Aya Joko Bodo, Mama Roren, saya kawe biwarang. Saya pun bapak mana tiasa ngabor, anu tiasa ngabor bapak inul. Itu bulan. Mat, bulan, cing, tulungan we mah tulungan. Sumuhun kedah naon anu dilaksanakeun ku sim abdi, kedah kumaha carana teu terang pisan laras mah. Nggak ada PKK itu tadi mah. Perdi teh, kalau mau jadi jelema beungan. Cacak di pasar-pasaran di kakorek teh. Iya. Iya mah. Lain moal polos moal. Aya hayang sabaraha? Cepot. Nomor rekening tuliskeun. Rekening listrik. Dikirimkan ke itu ke aslinya. Si cepot kita pi beunghar gitu.
ini nggak mau kerja Pak tuh. Ih, Jawa di mana? Hari-hari ngenanut itu. Keterang lu. Wah, damar. Aing boga imah. Realistik. Dibikin hiji. Sak asal kosorkeun. Tapi imah di tengah laut. Jangan guru ngajawab dari data Jawa. Kulat tangan talaga. Nah saat kira caina teh maca, cing. Lamun kudu diruat ku dalam saha. Ini bawahnya nialan dalam bisa keluar. Tuh keterangan pisah disimak tipe. Singsieunan kayaknya dua tengah tinggal kemenang. Singsieunan. Keluar ke simak tadinya. Tengok ke bandara jadi dia. Mungkin amanah. Sok. Punten mah. Sok. Umar. Ulah. Iya mah setengah maksa ya kaulah. Dek dikosorkeun eta silat sai talagarum. Apa bawa? Ih, nah hasim kuring anu menang kitu da teu terang. Dek dikosorkeun. Ajaga. Matak cegai ngoge ulah nempok amok nagata mah. Ulah mancing teh. Da moal pati-pati paranormal kada nuduhkeun ka maneh lamun maneh teh nyaho. Jisim abdi teh terang naon. Ayo. Iya nah. Ya. Kali. Ayo geus kena fisik mah haling ah. Wah, geus ini haling hati-hati deui ge. Jangan kene kapuna langsung. Alah nyingkat Teh ka mana sedek? Ayo daya abdi anak belas. Dek naon mah dek? Ya, mah dek naon. Eta bapak maneh nepi ka teu bisa ngabijakeun. Beureun teh kuningaeun mana kitu ge. Ari maneh? Oh, abdi tiwu kacamot-camona ku amis kuhuna paratos gamos. Bapak teh apa? Kamu anakna. Yakin bapak maneh jauh. Yakin kumaha? Paranormal adalah kebijakan kain. Jelema nu jarah hubungkul. Atuh nganu ya, Allah mah kena yakin ka Semar. Lain, nyen Semar saya bisa membukakan atau ngabudaskeun di eta saya anu maneh di talaga. Teu mungkin ah. Dalek ahlina pun bapak. Didinya akibat percaya teh jeung karari itu. Tong diarulik teuing kalau kitu teh lah. Iya. Percaya teh kalau kitu tahayul teh. Nah teu percaya pada diri sorangan yen ku Allah digelarkeun ka alam dunya teh disebut manusia. Malah disebut teh mulia. Mulia manusia teh diancikan akal, pikiran, budi, pamilih, rasa jeung perasaan pake atuh. Nepi ka pararoe kieu hate teh. Tanamkeun dina diri teh kamuliaan teh, eta teh manfaatkeun eta teh kana deui Allah kanyaah Allah ulah kaki Allah anu ngancik dina diri urang. Buat pararoe patin teh kitu. Akinan kayaknya. Ya. Tah ini cuci dawal mah takinan jelema jelema teh sudah kadang-kadang nu pae hatena pae dina agamana. Saha nu pae dina agama teh saha? Syukur teu dituduhkeun ka sia ka si B. Syukur. Malah sering kapun bapak nu sararumping teh kurang. Nu mawa cai aqua, nu mawa menyan, cing jeung Bapak Semar abdi teh dina zaman kiwari teh hirup teh nepi ka poekeun teuing. Bari tengah poe ngomong kitu na teh.
bari ngopi hujaneun hartina teh batina euy terpoe hartina pae kae teh anu kudu takinan ngopi itu apa manfaat nu mawi hapunten jadi sing abdi bade ngawartos saja kana batin anu poe kieu dasar urang atuh tenaga ahli di negara aslina teh korehan itu upami salira ayeuna maksa kapun bapak holo bari jeung kana prisi maksud bapak jeung geus eta teh sarua jeung nemongkeun kalemahan pribadi salira mau dituntut ke presiden kuring ada bapak abdi teh eta penganiayaan bisa kena ke hukum urang aing pejabat kena ke hukum aing ngaran-ngaran hukum adil teh cekel hideung teu penting kana koneng teh niat teh akian teh inung teh bapak teh sanak teh keluarga teh mang teh Allah teh sobat-sobat acan salah tuntut sanajan dinya pejabat nah hak kuring salah manusia teh hak asasi manusia teh rek diukur kutung-tung sapatu didinya nu pejabat ade teh kesadaran mikir atuh kurang ajar sia kuring atawa didinya anu kurang ajar teh teh goblok si cepot pantes si cepot bari goblok oge da jeung mata sekolah tapi lamun didinya goblok anu ngaliwatan dalam pendidikan bari didinya mah tangiang bapak didinya teh tangiang panita ongkoh miku ongkoh muka pasantren dijajar sokalima ya beli koek patin teh nu diajarkeun teh naon ieu setiap maca ayat kudu leuwih lemah hate teh lemah di payunan anjeunna di payunan maha kawasa jeung urang mah hirup teh kabogaan naon-naon di sasampiran awak sasampayan sanajan di pangkatan oge mau pangkat rusak kedeung di dunia ge cokrok deui balik teh ka rakyat cing atuh ulah ngahampas teh nganu leutik teh bari jeung kuring teh rakyat anu ngajadikeun anjeun uga leude dalam eueuh aing nu leutik teh jadi kumaha sulaing lamun anjeun anu rakyat teh mimpi tujuh Waku wewiku nyarita di lukaliku sangkat batu di kubu itu tukang tipu kok bener naon. Kita kai. Buka ka saha we teh. Teu meunang ai. Dek teu meunang dek teh salah pikat TBC kali urusan ai. Urang ngajar keluar sia, ada fisik je ai. Wani ka kaula, wani henteu sieun henteu. Di luar siya bela diri kita lupa luar siya dia nulis ke komentar bisa semuanya akan didinya sampai sing harapan didinya meleh boleh lupa Pak ya aku yang dia karena fisik ya sehingga mun bisa mahulah lebih karena fisik tukang maksa tukang merusak lebih ke maca ayat-ayat pangeran terjadi akhlak anu hade paingannya eta meme salat kudu di kumah eta leungeun sasama siku suku sasama tur pan tugur oge geuning aya kadang-kadang sok dengkul angeun batu nya ngumah beungeut salegana beungeut kitu oge mun rumah saya beungeuttan leungeun sesama siku sabelah bisa sabelah oge sak asal enca buntung